Urang teh atuh rek ngobrolkeun masalah naon ieu teh. Rek ngobrolkeun masalah papajar tapi nungguan heula nu sawarehna. Rek nungguan ti ka iraha. Engke atuh nungguan lah si Nuni sakedeung si Nuni keur ka dieukeun. Teuing teu pararuguh jelema teh nya, komo nu sawarehna mah jiga nu teu sarumangat. Kembalilah saya aya Nah aning karek duaan ka mana nu lainna? Ah keun wae batur mah datang wae syukur, teu bae urang mah ngobrol we. tong broning batur di mana dekat datang telat. Pan atuh nu teh tadi teh beberes heula di imah, ieu ge beres-beres langsung ka dieu. Depan pugu anu teu datang teh si Sakti si Mot si Adil we salakina si Iya. Kan pugu salaki ieu mah keur gawe, jadi moal bisa ngiluar ngariung. Ya terus atuh urang teh papajar ka mana? Nya teh jadi bingung rek ngarencanakeun ka mana dah. Dari mana oge teh kumpul kabeh. Pugu ya mah bingung. Bingungna kumaha? Si Adil can pugu pere jeung deui can waktuna gajihan. Ya terus kumaha atuh? Tapi nu mah kamari ngadenge beja cenah si Adil tara nyokot duit gaji. Da lain beja, si Adil mah emang tara nyokot duit gaji. Terus segala di mana ari duit gaji tadi dicokot mah? Nya sok ti iya dahar mah. Nah apa teh eta lain teh gawe? Nah make bisa dalalahar. Deui kan duit gaji si Adil tara dicokot lin. Nya da si Adil mah tara nyokot duit gaji. Ya terus usaha tuh. Nya ku iya dicokot duit gaji nama. Ini mau balik gini dua.